Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui sareng Kang Dagol. Sampurasun ka sadayana. Mugia urang sadayana salawasna ditangtayungan ku Allah Subhanahu wa taala, disehatkeun, dimudahkeun dina pakasaban, tur dibarokahkeun dina milik rezekina. Amin. Mangga ulah nyangkolong teuing kana waktos. Cara ketan. Dongeng tilu Jawara bagian ka 48. Kaayaan sore waktu harita. Di Padepokan Pasirwangi pernahna di jero bale-bale aya anu ngariung we aya kana genep urangna, nyaeta si Jalu, si Jaka Peteng, si Acung alias Raden Tirta, Ki Malaka, Ki Walang, Katut Ki Barja, kadenge Ki Malaka Cumarita. Kieu sabenerna mah urang aya anu kudu diobrolkeun. Alhamdulillah bisa ngumpul. Jeung sabenerna mah ieu teh geus direncanakeun ku kaula. Sanajan samanehna rada nyencar sabenerna mah, sabab anjeun Jalu jeung anjeun Jaka kalaka dititah ku Ki Patra nalungtik dukun atawa si Ki Kala Hideung kawewengkon dayeuh parahyangan. Nya kulantaran hayang ngariung teh ku Ki Walang ye Ki Patra dipiwarang uih deui, tapina kudu sakalian istilah nama ameh naluntik ka dayeuh parahyangan bisa dilaksanakeun, tapi keamanan di dayeuh Pasirwangi atawa dayeuh luhur bisa oge tetep katalingakeun, tatapina anjeun duaan tetep bisa ka Padepokan heula Pasirwangi sabab ayeuna bisa ngariung, sabab ayeuna hayang ngariung. Jadi cara hiji-hijina nya mindang saraya atau nyuhunkeun ka Ki Kala Peteng supaya eta nalungtik ka dayeuh neangan Ki Kala Hideung teh dilaksanakeun ku Ki Kala Peteng wae. Sanajan ka cirina jiga bulat belit, tapi intina mah kuring teh hayang ngumpul di antarana aya anu kudu di wangkongkeun atawa dicaritakeun. Sanajan loba halangan harungan tapi nageningan, sanajan bari bulat belit, alhamdulillah kalawan kudroh irodah ti Allah Subhanahu wa taala urang tiasa ngumpul. Sanajan istilah nama loba itu ieuna, tapi keun lah nu katukang mah geus katukang. Ayeuna mah kulantaran geus ngumpul sakabehna sok we mangga ayeuna mah ka Ki Walang jang nyarioskeun naon wae sabenerna anu arek dicaritakeun atau anu arek diobrolkeun teh. Mangga Ki Walang. Aduh ieu teh kalaka ciga anu rada daria, tapi nada bener daria ngan keun lah kembali eta mah kieu sabenerna mah utamana mah ka Raden Tirta anu dilemur mah sok disebut si Acung. Nah cenah Raden Tirta jadi si Acung meureunan baheula oge kantos dicaritakeun ku Ki Barja. Aya naon sabenerna teu aya deui jang nyumputkeun keayaan Raden Tirta anu sabenerna. Yen Raden Tirta teh hiji turunan menak anu boga hak ngawaris kana kalunguhan
Di wewengkon baheula mah disebutna katumenggungan, ayeuna mah kawentarna jadina teh kakadipatenan. Kadipaten naon? Kadipaten Parahyangan. Sabab wanci ganti mangsa robah. Anu eta Parahyangan teh jadi we dua kadipaten. Kahiji Kadipaten Saptagiri, kadua Kadipaten Pasirwangi. Ari dayeuna tetep we dayeuna mah kahiji dayeuh Parahyangan, kaduana ayeuna mah nu digeugeuhna aya dayeuh luhur teh. Nah cenah ieu Raden Tirta Arya Si Acung kudu disumputkeun jati dirina. Amehan teu loba jalma anu nyahoeun sabab ieu si Acung teh atawa Raden Tirta teh diarah-arah ku katurunan. Katurunanna mah menak keneh ngan ngarah-ngarah hayang ngawasa ka wewengkon Parahyangan. Tapi ieu mah lain musik-musik macan turu atawa nyuat-nyuat kana raheut tuluy mamanyangkeun kana kagorengan. Tapi nya sakadar nyaho jeung supaya nyaho kana jujutanana. Ieu Raden Sukarma teh nya eta jalma anu hayang miboga ata ngawasa ka kakadipatenan dayeuh Parahyangan. Panjang caritana mah ngan intina mah diadukeun we. Menak titung turunan Raden Tirta teh jeung menak nu sejen anu panustrunganana mah ieu sakabeh tuturan ti Pandukusuma alias bapana si Acung atawa ramana Raden Tirta teh ditumpur ludeskeun nya ti mimiti Pandukusuma bojona turus deui adi atawa kakakna jeung deui tika kakolot-kolot ngan aya dua anu masih keneh nyesa teh. Kahiji Raden Tirta nyaeta Acung anjeun, kaduana Ki Barja kapi paman anjeun. Terus aya deui anu kudu di kanyahokeun ku pangersa Raden Tirta. Yen indung jeung bapa anu di lemur singkur mah eta lain indung bapa pituin, tapi ibarat nama meureunnan cuk-cuk galur nama eta teh masih keneh kaasup baraya jauh jeung deui sobatna ti Raden Pandukusuma. Bapa anjeun Ki Jaka teh eta teh sobatna Pandukusuma. Tapi sabab terus diarah-arah jeung deui sabenerna mah tika anjeun Raden Tirta umur 10 tahun mah kaayaan teh aman-aman wae. Tapi eta mah kacilakaan geuningan kapan bapa kukut anjeun Ki Jaka teh beunang katelu anu jadi palastra oge. Sanajan ieu teh lain tina alpukahna Raden Sukarma, tapi teuing kumaha mimitina eta mah nyaho kitu kajadian tika anjeun kalunta-lunta tah tika papanggih deui jeung Ki Barja. Nya sabenerna mah syukur alhamdulillah carita nu panjang teh anjeun bisa papanggih deui jeung kapi paman anjeun nya eta Ki Barja. Tapi pun eta mah sabenerna mah geus dipopohokeun jeung geus teu diingat-ingat sabab ari kagorengan mah lamun digugulukeun kalakahna mah jadi goreng jeung ulah aya dendam atawa istilahna mah neuteuli hayang males pati keun eta mah kalakuan lampah jalma anu keun kembae cenah ku pangeran we di aya bakal aya wawalesna. Eta pikiran kahiji nah make kitu sabab da dihenteu-henteu oge eta mah bisa disebut pacekcokan menak-menak sanajan bari kitu
Ari kasalahan jeung kagorengan mah kudu tetep di naonnya, kudu aya wawalesna. Tapi dina waktu eta Aki ngutamakeun kana kasalamatan Raden Tirta. Ki Malaka tidak tika abar-aberan teh hoyong ningali deui cenah nyukruk galur deui ka mana ayana Raden Tirta teh. Sabenerna mah geus hareupeun tapi karak ayeuna kapuka rusiana. Tah kitu weh eta mah meureunan silsilah atawa saha ari Raden Tirta jeung naon sababna make dilani ku ngaran Acung. Anu kaduana da diantep teh geuning nu jahat mah tetep jahat. Ieu Raden Sukarma teh masih keneh neuteuli aya ngawasa ka wewengkon parahyangan, malahan mati ka mengaruhan ka wewengkon kadipaten anu sejena. Aya ngawasa sapinuhna kalawan nguntungkeun manehanana sorangan. Lamun baheula mah carana teh kuna nyeurkeun kakawasaan jeung deui jajahan. Tah ayeuna mah kadenge-kadengena teh ku nyieun gawe bareng jeung bangsa-bangsa atau urang-urang deungeun anu niatna mah mimitna mah geuningan cenah dagang tapi kadia-kadieuna kalakah meres rakyat. Rupa-rupa carana teh meres rakyat teh kahiji ku nyebarkeun rampog-rampog, kaduana ku nyieun jual beli atawa ngajajah taneuh, nyewa-nyewa taneuh, jurus deui ngulikeun jalma anu digawe tapi kalawan henteu dibere ku kuli atawa ku buruh anu sapantesna. Tah ayeuna teh eukeur mahabuk diunggal-unggal ka kadipatenan. Tinggal 2 kadipaten deui anu can sagemlengna ngilu kana eta rarancang ti Raden Sukarma teh. Di antara nama kadipatenan Dayeuh Luhur anu dipimpin ku Raden Adipati Purwajaya. Sanggeus Aki ngadenge ti Raden Tirta ti Ki Malaka, malahan lamun anjeun duaan datangna tadi weh semet tengah poe meureun bisa papangi jeung Raden Adipati Purwajaya anu ngumpul di dieu nyaritakeun kaayaan nagara atawa kadipaten. Kitu cenah. Utamana mah geus mangaruhan ka Patih Wijana anu jadi patih di Kadipaten Dayeuh Luhur. Jadina teh saekol ngilu sakongkol jeung Bupati Sukarma teh. Lain ungkur ku kakuatan eta ku pangaruh kakawasaan, ku pangaruh istilah nama kakuatan tantara, tapi oge boga anu disebutkeun kakuatan demit nyaeta ku ngagabungna Ki Kalapeteng jeung deui lamun Bejati Ki Patrama aya anu disebut Ki Angkertama ngilu saekol jeung Raden Sukarma. Lamun urang nempo kana hukum mah tangtu wae lamun ngarungu kana kaayaan ieu sultan bakal atawa raja di negara urang bakal ngadukung kana bebeneran, tapi jangan nyebutkeun atawa ngahukuman Raden Sukarma teh hese pisan sabab bukti atawa saksina teu katingali sagemlengna. Sabab naon we anu dilampahkeun ku manehanana pinuh ku hitungan kaayaan rarampog teh dilemur dan teu ngarah-ngarah atawa istilah nama langsung dilakonan ieu ku Raden Sukarma, tapi tangtu wae nitah karampog-rampog tapi saekol jeung Raden Sukarma satuluyna kaayaan anu karasa paceklikna rakyat atawa kasusahana rakyat anu nguntungkeun ngan ukur ka istilah nama Raden Sukarma hungkul oge henteu bisa disebutkeun, henteu jelas
henteu bisa dihukum saestuna sakitu wae sabab bukti-bukti lagi kudu jelas meureunnan sabab manehanana oge ngagunakeun istilah nama siasat jeung hiji larancang anu teu katingali sauceratna. Tapi ari bukti nu nyata nama meureunnan kaciri susahna rahayat dina keamanan jeung susahna rakyat dina masalah istilah nama eusi beuteung susah dahareun hese istilah nama kana pakasaban atawa neangan kauntungan dina jual beli tatanean karakah rusak anu kakoncoran mah paceklik we jeung harga-harga tuluy naik jadi mahal. Sanajan bari kitu ieu menak anu jahat teh tetep we ku urang kudu istilah nama menang kudu diingetan sabab kajahatan age sacara teu langsung nya urang oge kudu ngahukumanana oge kudu sacara teu langsung nya eta kudu urang miceun kana rareged-rareged atawa jalma-jalma anu saekol jeung ieu Raden Sukarma di antarana Ki Angkertama jeung Ki Kalahideung anu geus nyata ieu mah nyieun karuksakan di kampung-kampung kalawan nyen perkara-perkara rarampug jeung babadog. Ari kitu mah perkara-perkara anu istilah nama rarancang anu itu jeung ieu nu bahasa ayeuna mah politik mah eta meureun bagian Raden Purwajaya. Jadi ayeuna mah pancen urang mah urang nguseurkeun we perhatian urang ka Ki Kalahideung jeung deui Ki Angkertama. Ngan omat urang mah lain arek ameh ka jalmana, lain arek nanasa atawa nyangkalak komo-komo ti kamateni ka jalma, tapi anu arek diperangan teh kagorenganana nyaeta nyieun istilah nama kariweuhan ka kadang warga anu ieu rakyat mah tetep we ku urang kudu dibelaan sabab urang boga kamampuan dina boga kakuatan dina ngabelaanana. Turus deui pancen neangan Ki Kalahideung mah meureun eukeur dicuk-cuk ku Ki Kalapeteng katut deui eta mah keun we ku Ki Kalapeteng sabab kuring percaya sanajan Ki Kalapeteng geus sepuh anjeunna mah masih keneh mampu dina ngalakonan eta pancen. Tah Ki ayeuna arek nugasikeun ka anjeun Jalu jeung ka anjeun Jaka jang nyuk-curug ka itu ka Gunung Halimun teangan jalma anu disebut Ki Angkertama. Kumaha cenah kaayaan dayeuh jeung itu ieu atawa anu disebut pamarentahan eta mah keun bagean Raden Tirta anu bakal dideudel atawa didukung ku Ki Jembar jeung ku Ki Patra meureunnan istilah nama gawe barengna jeung Raden Purwajaya. Eta cenah kumaha urusan jeung Raden Tirta keun eta mah nu penting mah rahayat aman. Nah eta mah kalunguhan jadi adipati mah ulah jadi ugeran Raden Tirta atawa ngalunguhan kana pamarentahan mah nu penting mah rahayat aman santosa jeung jauh tina mara bahaya. Naon cenah tanggung jawab urang kana urusan ieu utamana mah ka anjeun Jaka Peteng jeung anjeun Jalu sabab urang boga tanggung jawab. Urang boga kakuatan, urang boga kabisa, jeung urang kudu milu tanggung jawab ngarojong kana rarancang ti menak atawa ti Raden anu boga niat hade jeung niat alus. Ah kitu cindek nama anjeun tiluan geus kakoncara disebut tilu jawara. Sabenerna mah kajawaraan ieu teh encan ceceg anceg
sabab aya sarupa deui anu acan kapanggih. Naon kajawaraan teh? Kahiji kajawaraan tina jihad kalunguhan atawa hukum jeung pamarentahan. Keun eta mah urang wakilkeun we ka Raden Tirta, sabab di henteu-henteu oge sacara tungturunan kawajiban jeung kanyaho Raden Tirta meujeuna lamun kudu ilu biung dina perkara eta. Kadua tina jihad atikan jeung pangajaran. Katiluna tina jihad kakuatan jeung gotong royongna tina sakabeh kakuatan. Kadang warga rek tina tatanen, rek tina jual beli disebut ayeuna mah kakuatan ekonomi lah, atawa kakuatan kasab usaha gitu. Tah ieu mah arek dipasrahkeun utamana mah dina widang keamanan ka anjeun jalu jeung anjeun jaka peteng. Sarupa deui dina lebah atikan anu teu acan, istilahna mah katingali. Aki geus ngarasa bunga dina kaayaan anjeun jalu hayang cenah diajarkanna ilmu agama. Malahan mah ti kangurihit mental kaki malaka, tapi jalan hirup anjeun geuningan acan dipapangihkeun jeung jalma anu bisa nyaluyuan atawa minuhan kana kahayang anjeun. Sabenerna mah perkara eta teh rek dipasrahkeun ka Ki Malaka, tapi Ki Malaka nyalira ngarasa teh sanggup cenah lamun kudu ngajarkeun anjeun jalu, sabab anjeun oge teu kurang-kurang dina atikan ilmu agama mah. Tapi dasa kanyawa aki mah anjeun mah kakuatanana dina kakuatan ilmu kanuragan, meureunna dina widang keamanan bisa nanyerkeun bebeneran ku cara nyingkahkeun jalma-jalma jahat. Tapi lamun kudu kumpul tilu sote ku wangunan nagara, artina pamarentahan, atikan jeung keamanan kudu kumpul. Tapi ieu mah kapan widang sejen atawa cara sejen yen ta anu diperlukeun dina mangsa ayeuna dina widang pamarentahan jeung widang keamanan. Tah kulantaran ieu anu geus katempo, jadi ayeuna mah urang laksanakeun we nu katempo heula. Sok ayeuna mah ulang laksanakeun kudu ngarora gawena bah jeung dirojong ayeuna kudu sararepuh meureun ku aki, ku Ki Braja, ku Ki Malaka, Ki Jembar jeung sajabana. Aduh wala ieu punten-punten Ki Guru, kuring teh masih keneh henteu ngarti jeung masih keneh badaringu. Aya naon peteng? Ari anu teu pararuguh mah kitu nya. Oh, kuring mah nyebutna hampura we ieu teu pararuguh, sabab kuring mah masih keneh butek jeung teu ngarti kitu tah. Ai urusan-urusan pamarentahan mah da Raden Tirta atawa nya cung anjeun mah osok ngawangkungkeun nu karitu sok pusing kana sirahna. Ayeuna mah cintekna kitu nya, meureun kuring mah jeung si Jalu kudu ka Gunung Halimun nya milarian disebutkeun si Angker Tama Ki Angker Tama kitu tah nya. Naon kitu nu jadi bingung. Ieu tah punten ya Ki Guru, kuring teh teu acan ka Gunung Halimun mah guru deui neangan Ki Angker Tama. Aduh ala ieu jadi teh kudu ka mana lumpang jeung lumampah kitu tah jeung deui eta saha ari Ki Angker Tama teh nya kitu teh mah ari intina mah terang kuring teh kitu nya. Ieu jalma jahat anu kudu dilawanan, tapi na kumaha kitu tah kakuatanana. Halus pananya nu hade kieu ari Ki Angker Tama mah. Ieu Ki Angker Tama teh kasup jalma anu miboga ilmu jawara demit. Anjeun oge nyaho meureunan naon jeung kumaha ari jawara demit teh, sabab kuring yakin Ki Patra oge ka anjeun geus ngajelaskeun
Nyatang tuwai anjen oge jalu pasti anjen oge apal naon hartina Jawara Demit mah. Sabab ku aki oge pernah ka anjen dijelaskeun. Malahan mah anjen mah istilah nama pernah ngalaman sorangan. Sabab anjen sorangan geus nyaritakeun kumaha papanggihna jeung Ki Kalapeteng. Nah, Ki Kalapeteng oge sabenerna mah kaasup keneh Jawara Demit. Anu istilah nama sempat atawa pernah kababawaku sakaba-kaba, tapi kasatiaan jeung ayeuna niat hadena kukula teu diragukeun deui. Sabab ieu Ki Kalapeteng teh lain si utuh si eta sobat kula bareto keur ngabela nagara. Sanajan samemehna urang pipisahan sabab dunungan geus ngahiang atawa tilar dunia, jadi weh nyokot jalan sorangan-sorangan. Tapi ku alpukahna Ki Malaka jeung ku dirojongna Raden Purwajaya kuring sarerea bisa kumpul deui, utama nama jeung Ki Braja anu baheula mah jadi papatih atawa senapati di nagara. Tah paena balik deui ka Ki Angkertama. Ki Angkertama teh kaasup Jawara Demit, musuh balarea, musuh urang atau musuh aki zaman baheula. Tapi geningan manehanana teh masih keneh ngalakukeun lampah-lampah. Bareto teh ditumpur ludeskeun teh sugan we aya kana babalik pikirna. Tapi ceuk beja ti Raden Purwajaya mah ieu Ki Angkertama teh kabur cenah. Tapi lain ukur kabur ku sorangan, tapi aya anu ngabebaskeun di antarana ku Raden Sukarma teh. Anu satuluyna mantuan ngarojong kana kahayang Ki Sukarma atawa Raden Sukarma. Tah kitu intina mah. Kulantaran kitu anjeun di Gunung Halimun ge kudu sing hati-hati jeung sing waspada. Sabab ari geus apal mah saha anu arek dihareupanana nyaeta kaasup guru anu punjul, guru anu ngawasa kana ilmu Jawara Demit. Ki Angkertama teh ku anjeun duaan bakal bisa diungkulan. Sabenerna mah hayang pisan ku aki langsung ngajoragat tempat eta. Tapi ti dieu oge urang teh kudu ngajaga keamanan anu istilah nama ulah dilalaworakeun. Sabab bisa wae Ki Angkertama ngancem ka Raden Purwajaya. Tah kitu eta malah tinggal anjeun we ngalaksanakeun sakumaha pancen anu tadi ku aki geus diwangkongkeun. Kitu cenah kekecapanana Ki Walang teh. Singkat carita, dina kaayaan isukna si Jalu jeung si Jakapeteng geus tumampah we ka belah kaler cenah mah arek muru ka hiji tempat anu disebut Gunung Halimun. Eta wewengkon Gunung Halimun masih keneh leuweung geledegan anu jarang disaba ku jalma kalawan ngagunakeun kakuatan atawa kabisa dina jurus kidang kancana teh lumpat anu sakitu gancangna. Dina waktu anu teu sakumaha lila da eta we init isuk ti ka wanci pecat sawed si Jalu jeung si Jakapeteng geus nepi ka sisi leuweung. Waktosna parantos cekap kanggo episode nu ayeuna. Episode nu ayeuna mah ngalalakonkeun Raden Tirta cenah jeung pancen cenah ieu intina mah kitu cenah ieu. Saateu acan dipungkasnya urang noelan heula ieu. Ka anu parantos subscribe dina channel Kang Dagol di antawisna channel
Prima 345 aduh 345 benernya. Teras deui Ujang Tea, teras deui Husen channel benernya. Teras deui Irma Juniarti Mulya, teras deui Oces Krew, teras deui Mang Arim channel, teras deui SCAS Nalaktak, teras deui Devi channel, teras deui Denny Sudirman, sareng deui AA Iwan Bae ya. Sareng sadayana anu parantos subscribe dina channel Kang Dagol. Ka anu teu acan subscribe, like, komen, sareng subscribe na soknya diantos ku Kang Dagol nyuhunkeun pangdeudeulna kitu tah rojongan ti palawargi sadayana anu mikaresep ka carios ti Kang Dagol. Sareng mudah-mudahan janten pangbeberah manah bahan katampi kalayan kabingahan. Wilujeng patepang deui Permio.